Dongeng Sunda Sasakala Gunung Tampomas. Kecaritakeun gunung gede anu aya di Sumedang ngeluarkeun sora pohara pika keungeunana. Sorana ngakuruk tina puncakna kaluar haseup campur lebu anu kurung. Ieu gunung kawas-kawas arek witu. Rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara rareuwaseunana. Kumaha balukarna lamun eta gunung gede bener-bener bitu. Teka catur saha anu jeneng bupati zaman harita. Ngan eta bupati teh pohara tomeksana ka rahayat, budi asih sarta bijaksana. Atuh sanajan can kalaporan oge, anjeunna parantos uningaeun kumaha tagihurna hati rahayat. Anjeunna teras nyebutan sangkan bisa nyelametkeun rahayatna. Kupang jurung kanyaah ka rahayat teh. Anjeunna teras nyepi di hiji kamar sejak Mujasmedi nedak pituduh ti para dewa. Susuganan ku jalan kitu, anjeunna tiasa mangadep kayang tunggal di pasihan pituduh pikeun nyalametkeun rahayatna. Ku cengeng-cengeng nu mangadep. Alhamdulillah, maksad Kangjeng Bupati teh tina kanan. Tina hiji wengi Kangjeng Bupati ngimpen kasumpingan hiji aki-aki. Eta aki-aki anu nganggo-angguan sing sarwa bodas teh pok sasauran ancak pisan. Putu eyang anu kasep, eyang geus terang kumaha kebingung hidup. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidup bisa leupas tina kahariwangna. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalem anu dicieun tina emas. Oma hidup ulah deuk ngoretkeun, tah sakitu bae ti eyang. Sabada sasauran kitu eta aki-aki teh les bae leungit tina impenan Kangjeng Bupati. Satampina eta ilapat, enggal bae Kangjeng Bupati keluar di kamar sarta teras nyandak keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ngacuk-cuk ke puncak gunung gede. Rurusuhan desieun bitu manten. Najan rahayat anu keur bingung, nyaksian Kangjeng Bupati angkat ke puncak gunung mah teu tegaeun ngantep. Bring bae naluturkeun. Sadukina ka puncak gunung gede, Kangjeng Bupati teu talangke ngandung bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Rahayat anu tadi naluturkeun teh ngan bati colohok, da eta keris teh estu kageget pisan Kangjeng Bupati. Barang eta keris geus ti kana kawahkeun. Jep saharita sora anu ngaguruh pika keungeun teh jempe. Lini anu geus lila karasa harita mah teu karasa naon-naon. Sabada leungit kagetna timbul kabungah rahayat teh ger bae surak bakat kuato sarta tuluy sumujud ke Kangjeng Bupati tanda nganuhunkeun. Sakabeh rahayat ngikrarkeun sejasa tiasa tuhu ka anu ngaheuyeuk daya. Eta maksud kesatiaan rahayat teh ku Kangjeng Bupati ditampi kalayan darida. Bakat ku bingah manahna lantaran bisa nyingkahkeun balai, bingah lantaran bisa nyelametkeun rahayatna. Tah, nyati harita pisan eta gunung katelah gunung tanpa emas anu saterusna robah jadi gunung Tampomas. Ayeuna mah teu pikasieun, malah mun parang poe premah sok rajeun dijarugjugan nepi ka puncakna. Pamugi aya anu tiasa janten lenyepaneun, tos tangtos pami tiasa janten hiburan nyaangan waktos ku sagala kamotekaran. Sok atuh like, share, subscribe Rojong Seni Turbodaya anu endah. Caga.